Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepangkeun wasta abdi Abdam Bagus Balilit. Tepangkeun nama abdi Hasan Bukhari. Abdi jeung di dieu dek ngawawancara asigit kanggo tugas wawancara bahasa Sunda mangga tepangkeun. Ya, sakacana atur nuhun ka Adam sareng Haikal anu ayeuna di Sacilnya kelas hijinya, kelas Ya, 1 kelas 10. Tepangkeun nama abdi Sigit Tri Panigoro. Larasan abdi oge alumni Sacil lulusan 2018. Langsung aja ke pertanyaan. Pertanyaan pertama, naon pada mana teh? Ayeuna nuju kuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan manajemen pendidikan Islam. Nuju di semester kagenep ayeuna teh. Dan kegiatanna ayeuna belajar sebagai mahasiswa gitu. Langsung aja kedua, naon wae dampak Covid kana pademangan? Seueur dampakna anu kahiji urang kedah adaptasinya kan biasanya upami belajar mah di kelasnya enak sareng guru teh upami aya patarasan nu teu di ngartos pas belajar langsung taraskeun upami ayeuna mah ketika belajar gitu nya ketika anu susah ditaraskeun kan bisa wae koneksina teu jalan anu kedua bisa wae daya kota itu kan daya kota gitu. Nah terus anu kaduana dampakna kurang kedah beradaptasi ngangge teknologi. Mungkin kan ayeuna belajar biasa lewat WhatsApp group, terus teh Google Form, tanapi Zoom. Nah itu anu media orang belajar. Nu katilu kumaha cara Aat dina ngungkulan dampak Covid eta teh? Secara pribadi gitu ya karena masih belajar di mahasiswa gitu ya orang tetap meskipun kondisinya jika ayeuna gitu ya orang tetiasa kemana-mana sesah bade kemana-mana tapi utamina belajar mah kedah teras pada kondisi kumaha oge orang kedah semangat kangge belajar gitu. Saterasna kumaha sikap Aa karena anu tadi berengaho gitu. Enten ka orang tua terutama informasikan bahwa di bumi teh sanes libur. Kan ayeuna aya orang tuanya anu cicing wae di kamar cenah. Main gamenya misalkan. Enten orang tua informasi. Oke gitu kan kuliah oke hari sekolah misalkan SMA mah kan jadwalnya di jam 7 pagi misalkan pergi ke jam 2 tapi jam 3 kan ya jadwal belajar kan hari kuliah mah benten kemudian kuliah mah misalkan jam 7 bikin ke jam 8 setengah 8 terus teh kayak mata kuliah deui jam 2 jam 3 gitu. Nah eta pertama orang udah komunikasi ke orang tua bahwa iya mah atau Pak ieu teh jadwal belajar saya jadwal belajar abdi nya di sekolah teh gitu jantan sanes amang di bumi teh tapi belajar insyaallah gitu. Saterasna kumaha pendapat Aa karena jalma anu ngalanggar protokol kesehatan? Nah kita jantan permasalahan ayeuna masyarakat Indonesia jantan aya masyarakat anu istilahna entah saya lah pendidikanna gitu nya aya nu pendidikanna menengah aya nu pendidikanna nu bawah. Biasanya anu pendidikan bawah ya anu sesah kangge diatur teh gitu nya sesah diaturnya gitu. Nah kurang sebagai pelajar gitu nya sebagai generasi di masa depan gitu nya orang kedah jadi contoh gitu nya meskipun aya nu ngalanggar urang tetep we soalnya kan penyebaran Covid ieu ketika anu lain ngangge masker urang teh gitu nya kan orang bisa nyebarkeun. Nah, ketika orang dua dana pakai masker, ya bakal menetralisir lah gitunya menurunkan. Naon harapan Aa ka payunna sabda Covid ini? Punten ieu jantan pembelajaran ka arurang gitunya bahwa arurang teh belajar teh henteu teras kudu aya guru. Tapi orang biasa nyari materi nyalira. Contohnya ayeuna wawancara gitunya kan biasanya kalau wawancara enak nama ke guru gitunya tapi ke orang tua nu bisa ya gitu kan ayeuna mah kan
meskipun kondisinya juga ayeuna gitunya, tapi orang biasa berbordei ke masyarakat kan ayeuna tos hampir 1 tahun berarti di rumah we nya terus kan ya di rumah we terus kayak kapayuna gitu ya, jadi pembelajaran teh henteu wae klasik sebatas ceramah-ceramah di sekolah gitu, tapi orang bisa nyari materi sendiri gitu. Yang kedua, orang bisa benar-benar manfaatkan teknologi kangge belajar teh gitu ya. Atas itu. Sakitu wae wawancaraan ditepikan sareng Asigit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.